Coplok. Oke, kembali lagi di channel saya, Santri Sumogol. Baik, jadi di video ayeuna urang jeung babaturan urang rek nerangkeun tentang sabaong-baong nak santri. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar video baru-baru dari saya tidak ketinggalan. Dan share ke teman-teman lo biar channel saya semakin ramai. Sebelum masuk ke video jangan lupa Sebelum menonton jangan lupa baca ayat basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, oke, go mulai. Sabaong-baong na urang di pasantren can pernah nyuputkeun dahareun dina handapeun bantal. Baudah dihir. Sabaong-baong na urang di pasantren can pernah nyusahan baju tengah peuting. Rok tok tuur. Sabaong-baong na urang di pasantren can pernah molor waktu ngaji, butuh perjuangan. Sabaong-baong na urang di pasantrenan can pernah make salempak babaturan ararate. Sabaong-baong na urang di pasantren can pernah dititah ku guru ngaji hararese ameh menang ilmu laduni. Sabaong-baong na urang di pasantrenan can pernah ninyo kopi ku cai kolomeran pahanggang gerong. Sabaong-baong na urang di pasantren can pernah maledog mayit ku bantal. Kemana we ngomong teh sia mah? Dua. Sabaong-baong na urang di pasantrenan can pernah ngalugot make sepidol badag teuing. Sabaong-baong na urang di pasantren can pernah noong awewe waktu ngaji dina sekatan bisi tuturiwisun. Jangan lupa lo klik loncengnya biar video baru. Duar. Go. Sabaong-baong na urang ninyo kopi. Coba komen di handap sakumaha maneh baongna di pasantren.